Salam sereh buah kesemek. Seueur nu ngawal salam tapi siga nu ngambek ya teh. Sakali deui teh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kapilenggah keluarga Jembar, keluarga Tatamu, keluarga besar Bapak Haji Aep Syaipuddin kalih Ibu Hajah Ati Hidayatik kum kasadayana keluarga besar calon panganten pameget anu dihormat ku simkuring dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Simkuring pun ogi kapetok jadi juruduum acara ngawakilan keluarga besar Bapak Joni Sodikin almarhum kalih Ibu Entin Sumartini tangtos langkung tipayun ngahaturkeun pangwilujeng wilujeng sumping, wilujeng tepang, wilujeng rawuh kasadayana keluarga besar ti Bapak Haji Aep. Jagong tuhur menangunun, tutut gunung keong remah, unjuk nuhun anu kasuhun, kana kasumpingan kadang wargi sadayana. Nanging hapuntenna Pak Haji kalih Ibu, bilih panampian Ibu Entin sakula wargi, tebih tina titi surti nastiti, anggang tina tata subasita. Henteu tiasa dicalikeun sadayana abur punten. Bogia salira sarimbit sakula wargi landung kandungan lair aisan tawagub anu ditedah. Kanca mitra hormateun simkuring, dina dinten ieu Minggon kaping 8 November 2020 urang baris nyakseni hiji acara anu sakral, hiji acara anu agung, hiji acara anu dianti-anti kuduaan insan hamba Allah calon panganten. Adede Irfan sarjana teknik, putra kamumet Bapak Haji Aep Syaipuddin sareng Ibu Hajah Ati Hidayati. Do insya Allah baris ngadahuk ngajatuk rami ka anu geulis, anu solehah, anu bager, Neng Mela Melinda putri kakasih Bapak Joni Sodikin almarhum kali Ibu Entin Sumartini. Bapak Ibu kada wargi sadayana, mangga urang buka runtuyan acara abdun nikah Adede Irfan sareng Neng Mela ieu urang buka kusasarengan ngucapkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supados acara ieu langkung barokah, sakedapan mangga urang ngabandungan galindengna ayat-ayat suci Al-Qur'an anu insyaallah bakal ditembal ku aosan salawat anu bade diaoskeun ku pangarsa Ibu Oneng di haturana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dedal pangdoa kanu maha kawasa, mugia ageng manfaatna khususna kanggo nu ngaosna, umumna kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo acara katilu
tos janten kailaharan di Tatar Sunda sate acan acara pokok ijab kabul dilaksanakan sok diayakeun heula seren tampi sokomo kasumpingan Airfan teu ngan wukul kepan endang ngagandeang sorangan tapi geuning diwuwuh ku wargi-wargi anu sakieu ngaleutna kukituna mangga dihaturanan sesepuh anapi kasepuhan anu disepuhkeun ti pihak calon panganten pabagat kalayan tekiten hormatna sumangga dihaturanan kanggo ngadugikeun jejer pisaurna mangga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntin parantos kadangu ku urang sadayana naon rupi anu dikedalkeun ku sesepuh tadi estuning eces jentre merele tur ngembang bolet inti nama keluarga besar Bapak Haji Aep hoyong silaturahmi sareng keluarga besar urang di dieu oge ngiring jajab Airpan kanggo saenggalna ditikahkeun sareng putri Ibu Entin insyaallah nya sakadapan deui kumaha waleran Ibu Entin anjeunna oge parantos ngawakilkeun ka anu disepuhkeun nyaeta Bapak Ajengan Abdul Salam Al Ansori sumangga dihaturanan kanggo ngadugikeun pangwalerna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji kali Ibu raos ngemplong bumi alam celik putih celak herang teu geuneup teu meleuk-meuk estuning pinuh kaikhlasan Ibu Entin sakulawargi nampi pisan karena segala rupi pamaksadan ti keluarga besar Bapak Haji Aep anjeunna bingah amarwata suta bingah kagiri-giri lir nugar cadas menang emas bobok manggih gorowong kenging kabagjaan anu kacida. Dede Irfan, saya nikahkan engkau kepada adik kandung saya, Neng Mela Melinda binti Joni almarhum dengan mas kawin perhiasan emas 20 gram tunai. Saya terima nikahnya Mela Melinda binti Joni dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ini aku jujur padamu. Buatku terharu mencintaiku